Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda di mana beayan alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun di sareng sim kuring Kang Tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu parantos disungsi dina video kamari. Pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting nyatana ka Oding Sarkum katut Mang Din anu mana harita nganyahoankeun yen si coet parantos tilar dunianya eta di hiji saung. Kumaha atuh lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti anu agung yang iep jang kunaon ujang teh ceuk Mang Din panuna melong kanu keur ngagoler awakna ngeleper da puguh reuwas anu taya papadana. Oding Sarkum Kang Ipin kitu dibaturna nu sejen keur sajongjongan mah kalah ada lohok tuurna nyaroncot bakat ku kaget. Yep ceuk Oding sorana ngageter jajantung naratug teu puguh rasa. Nangtung oge asa teu napak da puguh baluas ningali kayaan si coet anu ngajoprak jadi layon. Ras Oding inget ka bojona Nyi Oneng anu geus maot. Sareta kayaan layonna teu beda jeung kayaan layon si coet sarua kawas kitu gorowong pelebah beheungna. Astagfirullahaladzim, yep deudeuh teuing kunaon maneh teh beut jadi kieu. Naon anu geus kajadian? Ceuk Oding bari ngadeuketan kana layon si coet anu geus mimiti heuras. Lantaran maotna geus leuwih ti sajam lilana. Karunya teuing yep. Teu sangka maneh kudu maot ku cara kieu. Ceuk Sarkum bari mencerong kana layon si coet. Bulu punduk muriding kayaan beut ngadadak asa keueung. Red kahau katempo haseup ngelun keneh tapi seungeunna geus pareum ngan ukur ti ngaruhakna meneruhai. Bang, kumaha hari geus kieu? Layon si ieu piraku rek diantep wae. Ceuk Oding bari ngareret ka Mang Din. Nya ulah diantep ujang. Hadena hayu we atuh urang bawa balik ka lembur. Ceuk kuring mah tong waka dibawa balik. Keun heula antep di dieu sarta kade ulah waka aya nu ngarampak kana awakna. Sabab maotna si iep teh teu wajar. Mending oge susulan heula Pak RT. Lantaran ieu kajadian kudu gancang kanyahoan ku pangurus lembur. Tah kumaha lamun kitu? Ceuk Sarkum bari rutret ka baturna nu sejen. Tah bener kitu kuring satuju. Mending urang susulan heula Pak RT jeung anu sajena. Sakalian bari mawa cikrak keur ngagotongna. Tembal Kang Ipin satuju kana usul ti Sarkum. Nya sok atuh kitu oge Mang satuju. Tapi saha anu rek kadituna? Keun we lah kuring garagancang. Tapi baturan ku saurang sangkan aya batur ngobrol di jalan. Anu sawareh daragoan di dieu kemitan layon. Sok atuh buru kaditu jang. Walon Mang Din nya teu loba carita. Harita keneh Kang Ipin dibaturan ku saurang baturna terus arindit rek ngajugjug ka lembur.
Ari Oding sar kumangdin kitu deui anu sejena narungguan di dinya. Layon si Coet terus dirurub ku samping sarung boga manehna anu tadi dipake basakeur ngaronda. Gur Oding ngahurungkeun deui hau lantaran ngarah caang. Geus kitu gukok cari ngogo-nungguan layon. Kaayaan harita geus maju ka subuh mitra. Awak karasa beuki tiis menyenyecep kana awak es tuning mata kabulusan. Oding jeung baturna caricing dirinya narungguan layon. Saurang oge tayanu ingkah samalah terus pating gerendeng babacaan. Samalah terus pating gerendeng babacaan sabisa-bisa. Ngadoakeun ka arwahna si Iyep sangkan dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Kocapkeun Kang Ipin jeung saurang baturna. Harita geus narepi deui ka sisi lembur. Nya sabot keur jongjon leumpang ti kajauhan ningali cahaya obor pating gelebur. Samalah kadenge sora jalma anu recok ngaromong muru ka pelebadinya. Ningali kitu Kang Ipin atoh tuluy leumpangna beuki gancang sabab hayang geura amprok. Susuganan anu daratang teh rombongan Pak RT anu tadi nareangan ka tempat sejen. Teu lila antarana. Gok amprok pahareup-hareup teh lah bener anu daratang teh rombongan Pak RT. Pak RT. Ceuk Kang Ipin miheulaan ngomong. Aya naon Jang Ipin? Kumaha kapanggih Jang Iyep teh? Tanya Pak RT bari rutret ka Kang Ipin jeung baturna nu saurang. Kadenge napasna oge ngaharegak teu puguh capek geus leumpang jauh bari jeung rurusuhan. Ya kumaha Jang Ipin? Nah geus kapanggih si Coet teh? Tanya Mang Udung bari mencrong. Geus kapanggih Mang. Kapanggih di mana? Mang Udung nyusul tepus tumanya deui lantaran hayang nyaho. Ya kapanggih teh kapanggih di mana Jang? Tanya Pak RT sarua hayang nyaho sedengkeun anu sejena ngabarandungan. Di pasawahan Pak RT di jero saung. Ah, di jero saung? Nah keur naon cenah wayah kiwari make cicing di jero saung? Siga anu teu hideng. Apan sidik manehna teh keur boga tugas ngaronda tapi kalah cicing di saung. Bari jeung ngahariwangkeun ka batur. Nah keur naon cenah manehna teh keur sare atanapi kumaha? Tanya Pak RT bangun keheul. Ulah waka ambek Pak RT. Anu puguh mah kieu eta teh. Derekdek Kang Ipin nyaritakeun ngeunaan si Coet anu tadi kapanggih di jero saung. Tapi dina kapanggihna geus jadi layon beheungna gorobong siga aya nu ngegel. Narima beja kitu. Pak RT, Mang Udung jeung anu sejena nya puguh bae ngajareng hok sataker kebek. Samalah asa teu percaya kana dedengeana. Tah kitu Pak RT. Naon Jang Ipin? Dedengean teh Jang Iyep maot. Nya kitu Pak RT. Samalah teu kuat kuring mah ningali layona oge mataking giapeun. Beheungna gorowong bajuna beureum ku getih. Samalah lamun dititenan kalayan apik jeung taliti. Layon si Iyep teh kawasna teu beda jeung layon Bah Ijon kitu deui Nyi Oneng baheula. Lantaran sarua gorowong beheungna. Tak kitu jelasna mah. Ceuk Kang Ipin nambahan keterangan sangkan leuwih jelas sarta kaharati. Astagfirullahaladzim. Nah nya eta teh. Masih keneh nanya ri Pak RT. Apan bieu geus dijelaskeun? Malum we atuh da kuring teh reuwas. Hari reuwas mah sarua kuring oge. Anu mata kayu gancangan tingali ku Pak RT ka ditu. Sakalian mawa cikrak keur ngagotongna. Ai nya bener hayu atuh ayeuna urang ka ditu. Jang uyeh Mang Jana. Cik kuring minta tulung pang nyokotkeun cikrak di pipireun imah. Lamun teu salah disarandekeun kana bilik. Ceuk Pak RT mere parentah ka si uyeh jeung Mang Jana. Anu harita aya di dinya. Mangga Pak RT, hayu Mang urang cokot kuduaan. Ya hayu. Jang uyeh Mang Jana sok gancangannya. Omat ulah laleda. Ceuk Pak RT nita sangkan gagancangan. Teu nyarita deui Leo si uyeh jeung Mang Jana arin ditrek ngajugjug ka imah Pak RT rek nyokot cikrak keur ngagotong layon si Iyep anu ayeuna geus kapanggih. Tapi hanjakal manehna geus teu nyawaan.
Jang Ipin, kapanggihna di saung saha layon siep teh. Duga teuing saung sahana mah, da kuring teu apal kana bogana. Anu jelas mah eta tempat teh geus kaasup ka wewengkon lembur babakan. Oh kitu. Nah manehna make los-los ka dinya nya. Ya duka teuing, atuh apal kuring mah. Nya geus hayu atuh Mang urang indit. Tapi kumaha si Uyeh jeung Mang Jana rek ditinggalkeun? Alahkeun bae si Uyeh jeung Mang Jana mangke oge naruturkeun. Da pasti geus arapaleun ka palebadi jamah. Geus hayu urang indit. Ceuk Pak RT ngajak indit nya terus ngaleos teh heula dituturkeun ku sararea. Kaayaan geus maju ka subuh ti kajauhan kadenge sora hayam jago kongkorongok. Aya kana sababaraha kali ngabagyakeun datangna pajar. Awak subuh karasa tiis asa nyerep kana tulang. Cai ibun ngagerendang nyarangsang dina jujukutan. Dina kaayaan kitu, Pak RT Mang Udung jeung anu sejena keur laleumpang mapai-mapai galengan. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu lumampah. Breh nempo saung anu caang ku cahaya obor. Samalah didinya aya sababaraha urang jalma keur ngariung. Ningali kitu gancang disampeurkeun telila oge geus anjog kanu dituju. Tah geuning Pak RT. Ceuk Sarkum harita ngareret kanu kakara datang. Kitu deui anu sejena ngaliuk. Nya puguh oge kuring teh reuwas. Lantaran ngadenge beja ti Jang Ipin cenah Jang Iep maot. Nah bener kitu. Nya kitu Pak RT. Jang Iep teh kapanggih geus maot. Tuh layonna di jero saung. Sok geura tingali ku Pak RT. Walon Sarkum sup Pak RT ka jero saung. Dituturkeun ku Mang Udung kitu deui anu sejena. Sakur anu kakara datang mah hayang ningali kana layonna. Ari Oding Sarkum Mang Endin jeung sababaraha urang baturna caricing di luar. Da puguh saung teh leutik jadi moal bisa asup kabeh. Geus kitu serog Pak RT ngadeuketan kana layonna si Coet. Sareta rurubna dibuka. Breh katempo bajuna beureum ku getih. Beungeutna sepa beheungna gorowong. Ningali kitu Pak RT ngahulang lantaran bener layon si Coet teh kayaana teu beda jauh jeung layon Abah Ijon kitu deui Nyi Oneng. Dina mangsa 10 taun anu katukang. Ningali kayaan layon sarupa kitu anu sejena mah harita langsung kalaluar ti jero saung. Da puguh teu kuat ningalina. Kuatir sareta teu tega. Samalah aya nu terus pating birigidig bulu punduk asa pating puringkak pating sariak kana sakujur awak. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jang Iep deudeuh teuing ujang. Beut kudu ngalaman maot ku cara kieu. Ceuk Pak RT panon melong kana layon tuluy babacaan ngadoakeun ka arwahna si Iep. Tapi teu lila gewati rurub deui ku sarung. Sabab Pak RT teu kuat ningalina. Geus aya deui kajadian anu maot cara kieu teh. Buah-buah setan anu baheula ayeuna datang deui ka lembur urang. Nya buah-buah kitu Pak RT ceuk pamikiran kuring oge. Sabab layon si Iep beut sarua jeung layonna pamajikan kuring Nyi Oneng. Kitu deui layonna Abah Ijon. Apan kitu sarua beheungna gorowong. Buah-buah bener pagawean makhluk anu baheula tarung jeung Bahukim teh ya. Nya ari ningali tina kayaan layonna mah sarua. Tapi kuring oge teu bisa nangtukeun naha bener layon Jang Iep teh maotna alatan di roga hala ku eta makhluk atawa lain. Tah ngeunaan hal eta kudu ditanyakeun heula ka Bahukim. Sabab ngan si Abah anu bakal bisa nerangkeunna. Nya lamun urusan geus salse mah urang datang we atuh ka ditu Pak RT. Sarta ieu pasoalan urang tanyakeun ke si Abah. Nya bener kitu Jang Oding. Walon Pak RT nya tujuan kana caritan Oding. Nya sabot keur kitu torojol Mang Jana jeung si Uyeh ngagotong cikrak. Tah geuning Mang Jana geus datang mawa cikrak. Ayeuna mah hayu ulah mecunan waktu. Layon Jang Iep gewataikeun kana cikrak. Tah Jang Edoy cing pangnyusulankeun Bitarsih ka imah anakna nu awewe. Sarta bejaan Jang Iep anakna maot kitu. Mangga Pak RT. Keun ku abdi urang susulan Bitarsih mah.
Walon si Edoy terus ngaleos balik pangheulana. Lempang narurusuhan lantaran rek nyusulan indungna Siep anu keur aya di imah lanceukna. Tah anu saware, sok kadenya gewataekeun ieu layon teh kana Cikrak. Hayu urang bawa mulang ka lembur lantaran kudu gancang di Pulasara sakumaha mistina. Sabab karunya kana kayaana. Ceuk Pak RT paparentah kanu araya didinya. Kadenge kitu Srog Sarkum, Kang Ipin, Mang Din jeung Oding ngadeuketan kana pelebah layon. Regayang dipayang kuopatan terus ditaekeun kana Cikrak. Satuluyna mah Cikrak digarotong kuopatan rek dibawa ka lembur. Tapi jalana kapaksa kudu nguriling ka lembur babakan. Lantaran lamun ngaliwatan jalan anu tadi hararese ngagotong nada puguh jalan heurin. Kudu mapai-mapai galengan sawah. Teu karasa mitra. Kaayaan harita teh geus isuk-isuk. Panon poe moncorong ti belah wetan cahayana koneng yang lir emas sinangling. Sora manuk kurarici tina dahan ngicis jangjang. Ayam jago reang kongkorongok ditema ku sora embe anu pating berele. Dina kayaan kitu. ART sapara kanca harita keur ngarabri ngiringkeun layon si coet anu digarotong ti heula kopatan. Sapanjang jalan gugok amprok jeung urang lembur babakan anu harita rek indit ka kebon jeung ka sawah. Satuluyna reang padananya dapug harayang nyaho. Sareta ku Pak RT dijelaskeun garis badagna hungkul lantaran Pak RT oge can nyaho kajadian anu sabenerna ngeunaan maotna si coet. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu lumampah. Akhirna Pak RT sapara kanca aranjog ka lembur Cibubuay. Barang ningali kitu urang lembur jadi guyur anu rek indit neang cai teh tejig, anu rek indit ka sawah jeung ka kebon tebral sakabehna kalah tuluy ngabring nuturkeun layon si coet anu harita digarotong rek dibawa ka ibahna. Sareta teu kacatur di jalana metra, kocapkeun geus nepi kanu dituju kasampak didinya geus loba jalma mending ngagimbung. Batur-batur kasarisi ulang halangan ieu layon rek diasupkeun ya ka imah. Sok mere jalan. Anu ningali gawat kasisi kasisi. Ceuk Pak RT nitah kasarisi kanu keur ngagarimbung. Ngadenge kitu buriak atuh urang lembur teh nyingrai mere jalan kanu rek ngaliwat. Panto imah geus muka lantaran indung jeung lanceukna geus aya di dinya. Sabab geus meunang beja ti si Edoy anu tadi dititah nyusulan. Sup layon teh dibawa asup ka jero terus digolerkeun di tengah imah. Ningali kitu koceak atuh indung jeung lanceukna ceurik pating grewek pating jadarit muruk kana layon. Ujang anak emak kunaon hidup teh make maot ku cara kieu. Saha atuh jalmana nu geus ngaroga halak ka hidup teh anaking. Ceuk Matarsih bari neuteup kana layon anakna nu harita geus nang karak baeud. Sedengkeun Cimata terus murubut masuhan kana pipina nu geus pareot. Pak RT kumaha ieu teh mimiti nah anak kuring Siep make bisa kieu naon atuh anu geus kajadian ka manehna teh? Tanya Matarsih bari ngareret ka Pak RT. Ampura Bi, puguh kuring oge teu apal kana kajadian mah. Ngan tadi peuting teh kuring narima laporan ti Jang Oding jeung Mang Din. Cenah Jang Iep leungit. Nyati harita tuluy ku sararea pada neangan saterusna kapanggih di pasawahan. Sarta aya di jero saung dina kaayaan anu geus sarupa kieu. Tapi ngeunaan kana kajadian anu tumiba ka manehna mah sararea oge taya nu apal lantaran eueuh anu nyaksian. Walon Pak RT nyaritana daria pisan mere keterangan ka Matarsih sakula warga. Nurutkeun laporan tinu manggihan pangheulana sarata di barandungan kunu sakur araya didinya. Antaran sararea oge hayang nyaho kana sabab maotna. Jadi eueuh nu nyaksiannya kana kajadianna Pak RT. Nya eta puguh taya saurang-urang acan anu apal mah. Nah kunaon sabab maotna teh. Tapi lamun hayang nyaho kana sababna, ieu kajadian tangtu kudu dilaporkeun kanu berwajib sangkan diayakeun panalungtikan.
Cek kuring mageus teu kudu dilaporkeun ka nu berwajib Pak RT. Lantaran maotna Jang Iep teh lain akibat diroga hala ku jelema ieu mah. Tapi sigana diroga hala ku setan anu baheula teh geuning. Sok bae geura taliti apan sarua kitu layonna teh. Beheungna gorowong, teu beda jeung Nyi Oneng kitu deui Bah Ijon. Tah kulantaran kitu, lamun nurutkeun cek kuring mah geus teu kudu nyieun laporan ka nu berwajib. Lantaran kalah meakeun waktu teu puguh. Da pasoalan anu cara kieu mah lain bagian polisi. Buktina we basa maotna Bah Ijon ge, polisi teu bisa nanaon. Tembal Mang Udung nyaritana Daria samalah bari pepeta. Memang benar Mang Udung. Tapi kuring mah nyarita kitu sote, bisi pihak kulawargana hayang nyaho sarta hayang yakin kana sabab maotna Jang Iep. Jadi taya salahna mere laporan kanu berwajib sangkan ditalungtik. Tapi kitu oge sakadar mere usul dari keputusan mah. Nya kumaha matarsih we sakulawarga eta mah. Tah kitu. Jang RT cek mama geus teu kudu lapor-lapor ka polisi. Sabab bener maotna anak mate layona sarua jeung Nyi Oneng baheula. Harita teh kungsi ningali kana layona. Jadi geus bae ayeuna mah tinggal urus we sakumaha mistina lantaran karunya. Sajabati kitu lamun kudu lapor ka polisi sieun dipenta duit mah teh angkaning teu boga keur mayarna. Dah kitu geuning cenah polisi mah sok mentaan duit ari dedengean mah. Tah daripada matak nambah pasoalan pikeun emak, leuwih hade geus bae teu kudu nyieun laporan Tah ayeuna mah teh rek menta tulung ka Pak RT kitu deui ka sararea. Sarta menta karidoan jeung kaikhlasana sangkan pangulasarakeun layon si Iep anak emak. Ceuk Matarsih nyaritana dumareuda. Samalah terus ngusap cimata anu merebay masuhan kana kadua pipina. Nandakeun hatena nu keur sedih jeung nalangsa. Nya pami kahoyong mah kitu mah mangga mah. Tangtu kusim kuring jeung kunu sejena ayeuna keneh oge rek dilaksanakeun. Nya nuhun pisan atuh Pak RT kana sagala bantuanna. Nya geus kitu mah harita keneh Pak RT ngabagi tugas kanu araya di dinya. Sangkan mantuan mulasara layon. Geus kitu praksararea barang gawe babarengan. Aya anu nyieun padung, niran kembang, kamandian. Sedengkeun anu sawareh deui mah tuluy arindit ka astana rek ngali kuburan. Mangsa alam harita beuki beurang. Panon poe geus ngarayap maju ka luhur. Dina kayaan kitu, jalma anu daratang beuki loba. Jul-jol pilih genti kaluar asup. Awewe ngirelek baskom dieusi beas, tapi aya oge anu mere duit atawa naon bae sabogana nurutkeun kabiasaan di lembur eta. Mitra kaum dangu, gancangna carita sagala pagawean geus rengse. Layon geus dimandian sarta geus ditaikeun kana pasaran ngan ukur tinggal nyolatkeun. Nya bareng jeung kitu torojol saurang lalaki datang ngabejaan lamun ngali kuburan geus rengse. Nya atuh geus teu miceunan waktu harita keneh regayeng layon digarotong ku opatan. Dibawa ka masjid rek disolatkeun sarta dituturkeun ku nu sejena. Sanggeus rengse disolatkeun, bring dijarajabkeun ka astana. Pasaran digotong ti heula sarta dipayungan. Sajajalan terepeh anu jajab tuluy macakeun tahlil, sorana ngagerenggeng mata keung. Nawaitu dikro takuruban ilallah Abdul Zikri Pa'lam anahu La ilaha illallah 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 La ilaha illallah.
Kasugri kaum dangu sanggeus aya kana sawatara waktu harita geus narepi ka astana breh katempo ku sararea kuburan ngajajar aya nu anyar tapi aya oge anu heubeul kembang samboja mayak pak barodas dina luhureun makam maruragan tina tangkalna anu aroyag katebak ku hiliwirna angin. Sadatangna ka astana layon si Iep harita langsung bae dikurebekeun. Disaksian ku kulawarga jeung batur salamburna anu terus ngadoakeun sangkan si Iep ditarima iman Islamna sarata dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Sabot keur kitu ngong palebe biantara minangka ngawakilan pihak kulawarga anu keur kapapatenan. Anu eusina netelakeun menta dihampura bisi si Iep salila hirup di alam dunia boga kasalahan anu dihaja jeung teu dihaja ka papada jalma. Lantaran ari nu ngaranna jalma salilana tara luput tina kalelepatan jeung kaluluputan sabab memang tempatna. Teu kaliwat palebe oge menta doakan usakura raya didinya sangkan arwahna si Iep dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Satuluyna nganuhunkeun ka sararea anu geus ridho jeung ikhlas mere bantuan. Panungtung palebe harita mere pepeling ka sararea ngeunaan hirup manusia anu kumelendang di alam dunia. Mungguhing hirup teh katungkul kupati paeh teu nyaho di mangsa. Anu hartina hirup jeung huripna hiji manusia geus aya anu ngatur. Sarata diwatesan kunu ngaranna maot atawa ajal. Ari anu ngaranna ajal sararea oge teu nyaho iraha datangna. Sabab saurang oge can aya anu nganyahoankeun kana waktuna. Kitu pepeling ti palebe mitra pikeun anu araya di dinya. Geus kitu mah harita bring sararea baralik lantaran ngurebkeun layon geus rengse. Satuluyna marulang ka imahna sewang-sewangan. Ya kitu deui Sarkum anu poe eta mah milu jajab ka astana. Harita tuluy balik ka imahna bareng jeung anu lian. Sadatangna ka imah, Gok amprok jeung bojona. Ari akang ti mana wayah kieu kakaramulang? Tanya Nyi Sawitri bari melong ka Sarkum anu kakara datang. Or apan akang tegus jajab anu maot. Samalah apan ti peuting kene akang ini ten hatur bejaan kumaha. Walon Sarkum gek diuk dina kursi panjang. Calana tembong karotor lantaran tadi milu jajab ka makam. Sarta milu mantuan kanu kapapayitan bareng jeung nu sejen. Kabeneran poe eta mah Sarkum eueuh urusan anu lian. Nya di bejaan eta oge. Tapi kahayang teh lamun rek indit-inditan, akang kudu bebeja heula ka abdi. Ulah luas leos teu puguh. Nya maksud mah akang oge rek bebeja. Tapi peuting teh nyai keur ti brasare. Rek dihudangkeun karunya da kateponna mah pules pisan. Lares Kang meni pules abdi teh. Margi wengi teh tunduh pisan Kang. Nya teu nanaon. Aeh, ari nyai datang teu kanu maot. Tanya Sarkum bari melong ka bojona. Henteu abdi mah Kang. Mung mahungkul anu kaditu mah. Margi tadi abdi gugahna kasiangan. Aeh Kang, nah kunaon cenah Kang Iep teh maotna. Dari dadanguan abdi mah saurna. Aya anu ngaroga hala sabab cenah beheungna gorobong kawas aya nu ngegel. Nyaan kitu eta teh Kang. Tanya Nyi Sawitri bari neuteup ka salakina. Nya kitu. Samalah apan akang mah ningali langsung kana layona. Ih sieun abdi mah Kang. Tapi nah digegel naon Kang manehna teh? Nya duka teuing ari kunaon-naon mah. Da teu apal akang oge lantaran teu nyaksian kana kajadianna. Kitu deui anu sajena oge eueuh anu nyaho. Tapi ari sangkaan mah memang aya. Samalah urang lembur hampir kabeh nyangka lamun si Iep teh maotna alatan diroga hala ku setan cenah. Oh kitunya Kang. Ih badaraid sararieun teuing abdi mah. Nah make aya setan ka lembur urangnya. Nah setan ti mana eta teh nya Kang? Tanya Nyi Sawitri teu kireum-kireum, sedengkeun hatena mah nyerenge seuri. Nya duka teuing ari setan ti manana mah nyai. Da akang mah teu apal. Geus akang mari kacai heula nya hayang mandi ieu teh. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh permios.